hiji DPDP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina. Kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun, seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti. Tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk, mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebot tai kotok aya mangpaatna abdi mah nanaonan Gusti. Tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta. Nomor kaduana praktekeun coba hupiah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah. Jang soranganeun mah kos kitu hupiah. Duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng, sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana. Geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca. Penta ka Allah tadarru'an wa khufyah. Teu kudu make suara-suara. Adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu. Nomor kedua